warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik di ini tadi channel Sundana Budak Ngoda. Tah ayeuna ya abdi nuju di sawah. Di sawah kalau rasanya teh. Biasa we pada ngawangkong. Sekarang lajeng deui nya. Lanjut. Ayeuna abdi tos caket saung di pangker aya Kang Yayan duka nuju naon tah. Nuju naon Kang Yayan? Woi. Alhamdulillah pemenang deui. Alhamdulillah sehat lah. Saya abdi udah nyepangan dia tuh udah kumaha tuh penonton. Aja ka dieu. Ngahaja ka dieu teh pasosonten ieu teh aduh raoseun pisan nya. Ari ieu nu saha ieu kebon? Nya abdi atuh nu sadeu. Oh, biasa mah nambut lah. Ayeuna si Uwa mana si Uwa atur? Bisa wa Atur. Tah eta. Bener eta mah. Kita tanen tuh. Juta tanen Dan gitu. kenapa aya paribasan apa? Ayeuna Mohon paribawasna kumaha eta teh? saur teh cenah ayeuna mah orang kota teh bakal aruh di kalembur. Ah, Ih, kudu tatanen ayeuna tingali udah. laras pisan eta mah bakal aslina eta teh. Baca kurang kudu ti ayeuna tuh diajar bawah, diajar. Ya nya atuh ya eta mah Segala pepalakan pina Palawijaya. Ka eta da urang teh atuh di Sumedang mah nya perkawis dina pare segala rupana ge atuh da beasna ge kenyal. Pokokna mah Awas pisan. Sumedang teh. Anjir ya pokoknya. Anjir, iya. Baraya urang Ah, nya si Kang Heru Kang Herunya sauna ngalamun ngalamun kunaon di eta? saung. Padahal domba ratusan. Oh tah syukur Sawah pisan atuh. hektaran. Atuh geuningan. Cenah mah cek manehna mah ningali dina status WA-na ya. Naon eta status WA-na? Mah hayang kawin. Aduh. Urang dilempengkeun masalah kawin-kawinan mana atuh ieu tah jeung ieu. Ayo ceritakeun. Abdi kita terang kawin kumaha. Lajeng ah ka ditu yang ke Kang Heru nya. Berapa teh temuan pare isi kumanuk pare keur memuju nagal deh terus domba ieu we jeung kieu di mana jodoh kami nya aduh Woi. Kamana wae rampes Aduh. Pengen tadi teangan sini jeung Kang Arif dari teh urang ka si ieu Kang Heru cenah di saung cenah keur ngalamun. Ngalamun naon atuh? Iya we biasa nungguan pare bisi ku manuk. Oh manuk lah dia gitu. Manuk hama piet lumayan mana geus. Ieu sabaraha ieu seurna pare nu haru. 100 hektar mah aya. Aduh gila geus mejeun nambareunnya jang kawin mah nya. Mejeunna jang kawin mah kan. Aduh calona teh can aya ieu teh. Paingan kemarin ningali dina status mah yang kawin. Tah kitu nya berarti geus hayang kawin we nya. Jangan kawin. Berarti kudu dipromosikeun ieu mah Kang Arif tah. Udah dipromosikeun nya. Ieu nuju jomblo. Abdi tos pendak ayeuna sareng Kang Heruna tuh sareng Kang Yayan oge da nembe sasarangan nya. Nembe tos ngawangkong sauna teh Kang Heru teh cenah. Nya cenah ka dieu hayang kawin. Kitu. Keun urang dipepene we kumaha carana. Sepados abdi ini kadinya kawin salah atuh euy. Jeung nu teh acan kawinnya. Teh acan sami sareng abdi. Teh acan 3 kali. Oh. Abdi ge sakalem tenan promosi atuh da kumaha abdi ge nya kaya. Ya mau kudu dipromosikeun naon ge kan. Ieu mah urang ngawangkong lah heula lah nya. Urang ngawangkong sareng Kang Heru, Kang Yayan di dilah Hareyung. Kayak sekedap abdi penontonnya ka dieu heula ya abdi. Duh, ya pian teh kopi teh hiji we nya. Hiji we Mana kamu datang ka dieu teh hiji orang enang lupa. Ada wacana kumaha. Para bingung teh. Kumaha ieu teh kumaha maksudna kumaha ieu teh naon. Munten kiring ranginang abdi mah. Ya kieu teh. Da bareng salah loba di kopi
antara disuguhan barang ngomong. Jantan kumaha itu Kang Yayan saudara teh kumaha itu ya. Ya iya cerita nama sudah saudara teh si Kang Heru teh yang geura nikah ka mana? Iya. Ngarios mah yang nikah. Wah eta teh nya. Tapi dah abdi ninggal dina status. Status WA. Status WA eta teh nya. Tah cuman nembe ditaruh kan lu ada segitu bingung main teh dari sawah teh seueur. Domba teh seueur, domba teh seueur. Wah di naon we meureun banyak kada disarangan ku domba. Mah mungkin ya. Mungkin atuh. Salah. Jadi kumaha tak kudu kumahakeun itu ya. Aduh. Ya intinya apa pangitannya kayak rumah kedahna urang mah doa iftihar Ya. tahnya salajengna panginten eta mah urusan jodoh mah urusan Gusti Allah. Moal biasa ditataros ka sasaha kade mana naros ayeuna upami naroskeun urusan jodoh di paling mana sana jodoh abdi kita misalkan abdi moal tiasa nyobateun kieu ayeuna di wetan ayeuna di kidul anu caket gitu mata napi ieu cek batur mah tayangan dina lomari dan naon tayangan dina saha wah asal ieu pungku daranginang dituang ulah naroskeun jodoh urang di mana. Ya. Dari eta mah kumaha Gusti Allah urusan jodoh mah. Nya eta mah. Siga maot sok Kang Arif taroskeun ka abdi, maot iraha abdi. Duka. Apa teh Eta jodoh ge sami kan? Jodoh abdi di mana? Ya sami jeung maot mah apa? Di mana-mana. Eta mah urusan Gusti Allah. Tah gitu. Gambaran lah. Tapi geus yang terang pede, namun ai pede teh percaya domba. Percaya naon gitu diri eta nya. Jadi eta mah diwikeun deui ieu ka diri urang pribadi. Wideuy nya ka masing-masing. Wideuy ka diri pribadi. Ya lah. Janten upami pede teh ngentong. Ah, Aya teh pede teh ngentong. Berarti urang kudu kumaha? Kudu kumaha tuh bingung. Abi bingung dia. Bingung dia. Aku berat ya jeung istrinya. Oh berarti nu intina urang kudu gaduh iyalah etika sang tata krama nu sae. Intina mah eta. Da urang upami urangna sae mah etikana sapertos kituna insyaallah pasti dipenakeun ge sareng anu sae deui nya sapertos abdi meureun mendak ranginang nya sae dituang. Doang le wae. Parah beda. Nah itu panganten. Urusan perjodohan mah eta mah diuihkeun ka Gusti Allah. Eta mah urusan Gusti Allah sapertos urang bade maot. Jadi urusan maot jodoh eta mah urusan di Gusti Allah moal tiasa ditebak-tebak pemirsa. Catatannya nya mun ari nu orok dugikeun ka ayeuna ageung oge tos aya catatan kana nya eta aturnya. Tah janten ari nasib mah nya eta kumaha urang. Upami takdir panginten tos aya guratana. Jadi nasib mah maju mundur kumaha urang. Tah intin mah ayeuna aya syukur ulah kufur. Siga lagu saya teh sok Rama Irama? Dol Sumbang. Dol Sumbang. Sudah pisah. Ya, Dol Sumbang larasnya ka dieu nya. Saya pisah Dol Sumbang jantan ka iklankeun ku abi Kang Dol. Sampurasun Kang Dol. Ah kitu berenya. Tah kumaha Kang Heru tah tos aya gambaran kumaha? Dah kitu urang teh panceg segala rupana lah. Biar we perkawis perjodohan mah loba tos nya pede atuh sawah tos naon deui atuh urang mah nya kos abdi pan bingung teh sedih gaduh naon ada urang mah ayeuna ada Kang Arif ari ayeuna seueur hektaran terus domba ribuan ayeuna urang ari teh syukur mah nya keur naon moal dibawa maot amugia di urusan perjodohan nu karitu mah ya uihkeun di ka dirinya lila lah. Hari saya mah ayeuna seueur harta ti ditu ti dieu mah urang. Kada seueur naon? Sedekah. Gitu Pak Arif. Jadi urang teh upami niat sedekah, niatna lillahi taala. Jadi urang semata-mata karena niat urang keadaan urang lah. Niat syukur eta teh sami kan. Entong ayeuna sekali-kali niat urang teh sedekah teh kanggo kenging jodoh. Tong karena itu mah urang mah niat lillahi taala. Aya kumaha deui aya teh? Jangan ayeuna mah urang selaku budak ora. Mending ayeuna mah urang milarian jati diri urang nu salaresna. Nah eta ku carana mah
orang sasarangan beli sasarangan teh ada orang oge masih belajarnya. gitu masih Gitu belajar nya, orang belajar orang belajar. aya geuningan kan aya di sunamnya silih asa Silih asa silih Asih. asi si silih Asu. asu tah eta tadi maksud eta teh urang teh mencari jati diri teh didinya. Nah, hiji urang kedah saling mikanya mika deudeuh ka sasama tah gitu. urang saling nyanakan kasayan sasarangan urang saling masih antara upami dino aya kelepatan Tah gitu. upami aya kasayan ya wartoskeun Taskeun nya. pada urang tiasa saling sharing Sharing, tah gitu. entong asa aing urang pangjagona urang pangbisana entong bisa salupkeun nya. sadayana ge sami Sami sadayana Tah, anu jago. beungkeutan tah Tah, eta anu naroskeun Kang Hean eta teh. Yu sudah kunaon cenah. Pangayu sagala Oh. beungkeut cenah. masalah tetepong Ya iya tetopong tuh itu tuh komen lah. Ampun. da ieu mah pendekar pan abdi mah Ih, naon atuh? rencana urang kang pupunya paling darma mun Aduh, cenah anu naroskeun panginten eta di netizen, bahasa gaul nama netizen. Bukan netizen perantieun nya sih. tah janten perkawis urang di tetepong ieu mah jadi inti namanya eta ciri orang Sunda kan karena dia nya rumahnya tak jadi anu sa keterang abdi mah eta abdi diikat kieu teh di mana sa keterang abdi nya bilih Iya. jadi maksudna mah abdi mah ieu teh urang teh kudu saiketan sabeungkeutan Nah, gitu. sapamikiran Nah. tapi sapamikiran dinu kahadean Nah, gitu sasarangan gitu lah maksudna urang diiket teh Aha. ya abdi kan ngacuk hidung tuh Oh, Hidungnya. hidung, Hidung. hidung keur mah urang teh. Kulit urang hidung deui nya. Cocok. terus bisa Aduh. Tah gitu kunaon sababna cenah ngarange acuk hidung cenah eta itu hararidung Hararidung cenah eta kunaon cenah eta mah satria baja hitam kumaha cenah sudah teh. Kumaha cenah tah sanes eta nya da kadinya mah sanesnya da Sanes. aya parikaosna kadinya jadi namanya. maksudna Maksudna teh kumaha, urang hidung kieu teh upami mah salontreng lah sambil Nah, sabato salantreng itu nya. jadi ciri khasna teh panginten urang teh hidung Nah, hidung teh nyaeta geus baleh berarti tah geus balegnya sanes hidung. Sanes Hidung. tah gitu Hidung. tah dan urang teh ari sor sepuh mah geuningan Mohon. didinya teh kudu jadi manusia atau jadi jelema Tah, tah eta Taras kitu sabarus kitu ari manusia teh kumaha Kang Arif apa manusia teu apa ari jelema nu kumaha teu apa jelema Teu apa, ieu nu kieu ada ieu nya Pak Haji almarhum Asepnya eta yang pangitan gitu Kang Arif urang teh kedah diajar biasa sor sepuh mah kedah janten manusia gitu tong janten jelema nya panginten ari sor abdi mah nu namina manusia mah panginten nya mohon gaduh rasa nya berepri kemanusiaan tapi kemanusiaan tak aya dina eta geuningan mohon lakin sapertos kitu urang tiasa nyarios meureun upami ka batur teh nya kedah meureun kade cariosan teh mohon bilih nyarikeun mana nyarikeun Ah, mana gitu. bapak segala tah kitu segala rupina urang teh kedah dijaga teh nu kararituna segala rupina urang teh da ayeuna upami urang nyarikeun batur batur nyeri hate heeh urang apa tuh nyeri hate Tah, manehna eta buat teh cicing-cicing tah, nyeri lidah hate urang nya. mah nya Tah gitu batak didinya urang teh kedah apa jadi manusia teh panginten eta Tah, apa eta. maksudna nama meureun panginten tapi sanes didinya wae nya janten ari nu jami nu jami tos janten manusia mah panginten nya janten tos tos ucap syukur panginten nu kana itu lah Bagus aja. Taras teh. tah numpung ayeuna urang masih kene ngora gitu tah Oh, yan jati diri tah, jati jati diri jadi kadinya. apa kak diri urang teh Diri sanu urang salaresina salira usaha urang teh nya katanya. tadinya Tah gitu kayak eta teh di netizen teh nu naroskeun netizen. Netizen. Tah terus anu sapari hiji deui teh aya nu naroskeun deui cenah. naon Sundana barudak ngora ari kolot teh kang hiruan kumaha. weh Nya eta teh sanes kitu da nya. sanes setudah urang mah maksana sunana barudak ngora teh mengajak Tah, ayo gitu ngarang orang kok budak ngarang ngora deui nya. tapi di sisi lain sanes kolot nanti tiasa ngiring baur Nya tapi tetap justru orangnya kusabab ayah kolot orang tiasa ayah tah eta gitu angkara sepuh orang kan itu tah netizen gitu
Ada. Bilihnya aya komen anu kumaha nya hapunten abdi sadarugina da pagenten ku abdi judulna Sundana barudak moral teh sanes saukur barudak moral gitu sadayananya sadayananya gitu. Wong pangenten urang-urang geuing anak-anak muda gitu mudanya gitu lebih ya awak muda tapi jarak kolot eta leres pisan udah gitu mohon urang teh bari di ngobrol kieu kan enaknya yeah, ngobrol teh aya nu bener teh aya nu ieu nu salah pang benerkeun nu bener rang turutan itu intina mah panginten gitu Kang Arif lah aya mah gitulah panginten geus buritnya ieu teh da abdi ka dina oge sonten atuh ngadadak Kang Heru ngalamun karunya ngalamunan anu kitu teh nya ngalamunan eta ada kopi nyalira mah ya atuh bingung kopi nyalira bingung ku abdi setengah naon deui teh lieur abdi ge sebutkeun channel urang nya urang sebutkeun channel urang sasarangan nya sebutkeun nananya ku abdi dihitungnya sok siap siap lah hiji 2 3 Sundana warga Mora. Purasun tong hilap kadulu-dulu tonton channelna Sundana Budak Ngora tong hilapnya di like serta di subscribe di YouTube tong hilapnya tong hilap